engke ge bakal moal salah dina ngahukuman teh dina rahmat mah lantaran aya kadedeh jeung kanyah dibere ku Gusti Allah ilmu mimiti ilmu syariat kabelah dituna engke ku Gusti Allah dibere ilmu suluk kabelah dituna ku Gusti Allah dibere ilmu hakikat geus lamun datang ka ilmu hakikat geus lain deui pandangan-pandanganna geus lain make pandangan ieu lain make dedenge anu ieu walayadun tasulu ilaik geus teu bisa dideuleu ku mata teu bisa didenge ku ceuli hanya Allah mere ilham ka dirina ya Allah ya Rabb rahmat Allah seperti eta kadeudeuh di syariat kadeudeuh di thariqah kadeudeuh di hakikat beda ke bakalna alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah wallahu a'lamu bimaradi ari jelema-jelema anu arariman ka Allah jeung rasulna ajuwajarung hijrah nyana ka Madinah nyalametkeun iman datang ka Madinah teh sugan rek leha-leha horenganan berjuang wajahadu perang fi sabilillah ngaluhurkeun agama Allah perang bi amwalihim make harta wa anfusihim jeung awak harta jeung awak dikorbankeun jang ngaluhurkeun agama masyaallah kari bisa direnung geura ku urang direnungkeun di Mekah boga imah boga ladang boga ternak boga perusahaan kuari iman ka Kangjeng kerit di Mekah teh Abu Jahal, Abu Sufyan jeung sajabana tersenangin aya jelema nu iman ka Muhammad termasuk Muhammad dadak dibunuh izin ti Allah hijrah Muhammad ka Madinah berangkatlah Kangjeng Nabi beserta Abu Bakar jelema anu iman ka Kangjeng Nabi saat eta henteu menghiraukeun imah keluarga ladang perusahaan ditinggalkeun berangkat nyalametkeun agama ke Madinah henteu pernah ningali duh imah aing duh perusahaan aing duh ladang aing duh ternak aing duh pamajikan aing duh keluarga henteu iman ka Allah masyaallah ngaluhurkeun agama Allah datanglah ke Madinah bersama-sama Kangjeng Nabi berjuang harta diperjuangkeun jangan luhurkeun agama Allah nyawa diperjuangkan jangan luhurkeun agama Allah masyaallah karim nah jelema eta lah a'zamu darajatan indallah wah gede-gedena darajatna munggu Allah terbagi dua lah nu gede-gedena darajat dua golongan hiji muhajirin nomor kedua ansor geus eueuh deui geus eueuh deui ieu kuari rentul masjid hasil muhajirin jeung ansor rentul majelis talim hasil perjuangan muhajirin jeung ansor rentul pondok pesantren hasil perjuangan muhajirin jeung ansor ya Allah ya Rabb nyawa dikorban-korbankeun harta dikorban-korbankeun kuari di negara urang saat ieu nu berjuang ngaluhurkeun agama melalui mimbar alhamdulillah hasil dakwah kabeli mobil. Kok jadi gitu sih? Heran. Alhamdulillah saya keluaran dari Al-Azhar, kemudian saya buat yayasan, hasil daripada jerih payah saya alhamdulillah. 10 tahun saya punya yayasan, Masya Allah sudah terbeli 10 hektar dan mobil sudah ganti-ganti, bahkan istri pun sudah 4 sekarang. Kok berjuang sih kos gitu sih? Beda jeung muhajirin ansor baheula. Sok geura renungkeun ku urang, aku renteu urang. Urang hayang disebutkeun al ulama warasatul anbiya, mana warasatul anbiya? Ja ulama baheula mah berjuang teh. Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi ngorbankeun segala-galana. Anu kuari asal ngariung teh diberkatan be manyun. Yang mambung ka daerah ditu mah negara beling. Masa tolol. Ente diundang ka ditu emang kunaon teu datang. Nah, wae geus dibuleudan.
asal kadinya be hapa mana ilai kalimatilah na mana bergelut teh urang mah ilmu teh pake neangan dunia jeung dunia bae. Masya Allah karim dalam muhajirin berangkat di Mekah ke Madinah teh anu dideul hiji bae Allah Rasulullah geus teu mikiran dahar teu mikiran nginum. Kuari mah urang lamun diondang mah kudu 4 gelas. Mama osok dulu insyaallah ngopi 2 mama mah kopi pahit tapi make gula mama. Sial ta mama. Atuh minum manis darana goblok. Teh ge 2 teh pahit teh manis. Masyaallah. Jeung nu putihna hiji jeung kakemu. Bau sakumaha Firaun dia. Lamun teu kitu geus sudah diondang deui. Ieu mana ieu ilai kalimatilahna. Ditanya, mama sok nyesep alhamdulillah mama mah. Sesepna naon? Mama 5 rupa mun ngarokok. Samsu, gudang garam, mil. Tahu mama mendek jualan rokok meuleun. Sial ta mama. Goblok mama. Ya Allah ya Rabb. Mana ya orang perjuangan isin, orang ka sahabat muhajirin isin, orang ka sahabat ansor nu baheula masyaallah. Lamun urang nyaritakeun sahabat muhajirin hijrah ti Mekah ka Madinah nu dideuleungan Allah doang luhur agama. Sahabat ansor teh neuleuh sahabat muhajirin datang ka Madinah eueuh nu dideuleuh ku bade iwal ti Allah jeung Muhammad. Sahabat ansor leuwih gigih jeung leuwih giat nyana memberikan sagala rupana ka sahabat muhajirin dalam rangka lillahi kalimatillah. Butuh naon anjeun ladang tuh nu kaula ieu sok deuk di mana. Butuh modal ieu modal ti kaula anjeun mah urang Mekah ka dieu teu mawana naon ieu kula urang pribumi tah modalna. Anjeun butuh pamajikan kula boga 2 pilih hayang nu mana. Masyaallah. Ya Allah ya Rabb. Mulia amat muhajirin jeung ansor. Hiji tujuanana sabilillah luhur agama. Kuari ambalaya kiai mun dihitung ulah sa Indonesia secara nasional ya sabanten ambalaya, tetapi napasna mana napasna gomo sa Jawa Barat kiai ambalaya napasna mana bicara geus lain bicara agama komo geus aya di jerona. Masyaallah kari komo urang lamun nyaritakeun sa Indonesia kiai maksudna nu barisa ngaji loba ya alhamdulillah. Tapi kan orang terserang nyatana politik orang diserang, ekonomi orang diserang, budaya orang diserang. Berarti kan nanaona mun ditanya nu keur diperjuangkeun ku ente di DPR naon coba segi agamana. Mun kurang ditanya hei kiai bolak-balik bae ka istana nu keur diperjuangkeun agama mana? Hei kiai ente osok dipapanggil bae ku Kapolda nu diperjuangkeun teh agama mana? Malamannya na kita sirana naon atuh nu keur diperjuangkeun teh naon? Ungkak ingkik ka pendopo, ungkak ingkik ka DPR nu keur diperjuangkeun. Maksudna jihad agamana mana? Kan kiai mah meureunanan eta teh duniana dunia Islam, dunia agama. Mun nyaritakeun negara lain dunia kiai, dunia si eta. Kiai mah negara tapi bagian agamana ngalalempeng atuh. Nah, kuare mun ditanya engkeuy-engkeuyan ka ditu, naon nu keur diperjuangkeun? Teu bisa ngajawab nyana. Nah, ieu mah sekedar bingkisan bae. Iya. Bingkisan. Mending bungkusan. Rero. Nah, mana atuh? Nurutan muhajirin, nurutan ansor, apa nurutan sahabat? Napas Islam mana? Napas agama mana? Deuleu leluhur urang. Urang teh deuleu ka Kangjing mah luhur teuing. Deuleu ka muhajirin jeung ansor mah luhur teuing. Neuleu guru-guru urang atuh nu baheula teh. Masyaallah nyumputkeun segala rupana demi keagungan agama. Ih, mun guru urang deuk didatangan ku lurah bae kuat kalumpat. Bungeun. Sebab naon? Racun sakana. Lurah pada racun. Guru urang eta ku apik-apikna. Weh, kuari. Wah, tuh lamun teu kitu mah cenah bahaya. Teu pandangan ente kos kitu. Ngan naon nu keur diperjuangkeun jihad agama.
mau ditanya gitu naon hayu naon ngomong sia saya kecak aduh ya hararese nah alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah pohara jasa horeng jelema nu iman ka Allah jeung Rasulna haji hijrah wa jahadu fi sabilillah perang ngaluhurkeun agama Allah melalui harta jeung awakna horenganan ieu anu azamu darajatan indallah tur wa ulaika humul faizun anu menang kebahagiaan mah horenganan ieu anu iman ka Allah jeung Rasulna anu hijrah ninggalkeun nagarana anu haju perang ngaluhurkeun agama Allah nah iyalah anu panggede-gedena darajat monggo Allah tur iyalah anu bahagia pohara memperoleh kebahagiaan Masya Allah kan memperoleh kebahagiaan anu dijelaskeun ku Gusti Allah yubasyiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwan wa jannatin lahum fiha na'imun muqim besi kurang jelas teh Gusti Allah kebahagiaan nu diperoleh ku jelema tersebut teh yubasyiruhum Allah ngabubungah ka jelema tersebut yubasyiruhum rabbuhum kunaon birahmatin minhu Masya Allah ku rahmat lamun geus karasa deudeuh Allah rahmat Allah lain ku sugih lain ku gagah senang hate aduh rahmat Allah julusup ka jero hate bagja senang pandangan teh geus lain ka pandangan dunia rahmat Allah nyulusup ka kolbu nu kadeuleu teh kebahagiaan akhirat ya Allah ya Rabb rahmat Allah ngamimitian dina ayat ieu yubasyiruhum rabbuhum birahmatin ieu teh muqabalah jeung iman lantaran tadi allazina amanu jelema nu iman bakal dibere rahmat ku Gusti Allah sebab tawakuf rahmat kana iman ku iman dibere rahmat urang iman ka Gusti Allah bakal diberi rahmat dede kakolot urang hormat ka guru urang nyanyaahnya hormat ka tatangga urang nyaah jeung hormat ka nu sapapada urang teh nyaah jeung dede ka nu sahandapeun karunya kanu saluhureun beuh ieu mah jana mandeg kumaha teh hebatna ja umurna ge leuwih kolot tibatan urang kanu sapapada papada ge umurna horenganan nyana kalincahan ibadahna mah meureun sanajan nyana kaayaanana maksiat zahirna hungkul maksiat teh meureunanan batinna mah nyana ta'alluqna ka Gusti Allah suudzon rahmat nyulusup deuleu kanu handap sia mah budak teh encan pati rosa ngalaksanakeun maksiatna duh diciuman budak aya jahe wah ieu ieu mah kadeudeuh akang ieu mah budak bebeakan ge dae tolol tah mah rahmat julusup ku iman Allah karim ku iman mah kos kitu engke bakal moal salah dina ngahukuman teh dina rahmat mah lantaran aya kadeudeuh jeung kanyah dibere ku Gusti Allah ilmu mimiti ilmu syariat kabelah dituna engke ku Gusti Allah dibere ilmu suluk kabelah dituna ku Gusti Allah dibere ilmu hakikat geus lamun datang ka ilmu hakikat geus lain deui pandangan-pandanganna geus lain make pandangan ieu lain make dedengean nu ieu walayadun tasulu ilaik geus teu bisa dideuleu ku mata teu bisa didenge ku ceuli hanya Allah mere ilham ka dirina ya Allah ya Rabb rahmat Allah seperti eta kadeudeuh di syariat kadeudeuh di thariqah kadeudeuh di hakikat bedang ke bakalna
selalu ngadoakeun kanu kumaha bae kumaha kahayangna jahamba Gusti eueuh nu ditolak deudeuh jelema anu geus deukeut ka Gusti Allah nu mantak naon kitu doana makbul sebab nyanana eueuh kahayang dek dibere sakitu teh dibere sakitu di sasalamanan sakitu teh di sasalaman sakitu pan ieu mah lain sia sasalaman bolak-balik atuh masyaallah teu nganggap sia ka aing ye sakali nanti dijotos sia ku aing si eta teh babolon kiai palsu pala mambung di sasalaman deuleh jeung naon atuh itu mah dibere duit kan hina munggu Allah munggu urang mulia bisa pakai meuli make itu tapi kapan dunia mah fana hina masa sih ahli Allah nganggap mulia karena duit masih kene nganggap mulia karena duit berarti aya di jero kolbuna kotor lamun di jero kolbu kotor encan jadi jelema kamangmang cenah nyana jago jamul jawam leg-leg jamul jawam cenah jago tafsirna kopikeun ku sia tafsir aduk-aduk gulaan ku sia melegpeg bae tuh geus datang ka hakikat mah jelema mangeunaheun tenang hanya duaan hirup teh aing jeung Allah hakikat teh nu saja ngontrak teu mayar deh ngontrak mah lon tah ieu rahmat Allah